Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana warga Sundanya. Ayeuna Kang Erus namanya nonghol deui. Maklum atuh da suasana lebaran sareng puasa mah abi teh fokus ibadah. Sate acana Kang Erus medarkeun carita zaman baheula ieu mah nya teh mana baheula nu matak piwaseun lah pokona namanya. Ayeuna sasi Sawal. Masih suasana lebaran atau napi boborannya. Kang Erus ngucapkeun minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kanggo sapara kanca mah pasti dihampura ku Kang Erusnya. Hatur nuhun sate acana mugia danget ieu waktu ieu sareng kapayuna sing aya dina kasehatan, seueur rezekina, pokona mah panjang umur bari sehat kitunya. Sareng teu hilap deui. Kang Erus bade nyuhunkeun dihapunten pilih aya ucapan anu matak nyinggung atau tapi anu teraos anu matak teu nya matak nyugak di nu mana atau napi namina nu kasebat. Hampura di luhur sausap lambut di anak sausap dam Ampura rumah sawit kamu gak dosa kasarnya. Teh anjing pahit. Teh inget aing teh keur syuting geuningan. Pokona mah hampura we nya. Mangga ayeuna urang dangukeun deui acarana carita Kang Erus. Bulah itu jika nama orang kasaung na Kang Erus, orang ngalongok jika nama keur ngacaprak anu ya. Aduh, ya angin ngahiliwir tengah poe kieu. Sawah keur mejehna barareukah ya. Jadi inget baheula. Pikiran teh euy ngabayangkeun zaman baheula bener beda ku zaman. Da baheula mah tuh euy. Ngaranna dititah ku kolot budak baheula ieu mah. Teu pira buruhna tengan ukur jug da bager. Contoh. Terus pangmawakeun giribig jung ka imah bari jauh eta teh. Jung da bager da atoh atuh. Atoh baheula mah buruhna da bager. Pasti aya mah moal daek padahal baheula mah ngan ukur leumpang. Jauh. Ayeuna mah loba motor loba ayegan manehara rese budak ayeuna mah. Bener. Baheula mah ye mun urang sakola SD teh jam 7. Balik jam 12. Sholat ke masjid sekolah agama ini bari jauh sekolah agama oge leumpang eta teh tadi bekalan bekal natengan ukur sanggup poe di auran jalan tah urut peda nikmatna ya Allah Robi baheula mah nikmat kabuhulan di jalan inget euy da baheula mah loba cai nyusu teu sieun nginum oge di hanapeun gunung atau di hanapeun sawah gitu nya henteu teu sieun gitu di hanapeun sawah maksudnya di sisi sawah eta cai teh maneh herang teh bari nonggeng teh diinum cai teh leguk nepi ka teurab wareg teh nyaho gigireun teh leutak teh hejo nah aya leutak hejo sing horeng eta teh urut munding tapi da ngeunah teu matak jadi panyakit baheula mah limu jamu urut huntu lalai urut kuku lalai di dahar we ngeunah baheula mah aslina mun bunga atuh manggih endog teh komo manggih endog endog eta istimewa baheula mah ayeuna mah mesti kadang-kadang matak melas eta mah loba masjid nu aralus madrasah aralus manehara rese budak ka ayeuna mah kudu main buru ayeuna mah dianteurkeun ku kolotna balik dijemput coba aya nu ditungguan saware baheula mah bener-bener juk kasep lu
bager geulis sarakolanya bari ngasuh eta teh ngasuh adina. Udah guruna ge baheula mah deui ngamaklum maklum baheula mah laloba budak kitu nya diasuh digandong budak teh nepikeun ka anteng daraek we sakola agama teh ngaringki gitu. Jeung balik sakola agama teh inget urang da baheula mah imah teh panggung lolobana teh imah mewah imah ningrat manuku tembok itu baheula mah hampir umum panggung handapna teh kanang entok jeung kanang marmot tasok nagih mun urang ngaliwat teh duit karena duit teh beuki pisan gua aing ge sarua butuh ta marmot teh caritanana teh urang teh balik sakola agama teh dahar mun ngeunah sok lu cenah aya balik sakola agama gara dahar tah jeung urap jeung naon ke mak urang nyamal heula da maneh kabeukina sambal mumpung aya seupan daun sampul cenah heuh eta kabayangna sambal jeung asin atas si tarasina teh meunang meuleum tina hawu terus direnos eta ku si makolot teh nepi ka ngalimet uing dahar sok tah sambalna cenah dicoelkeun teh si daun sampe dibulet-bulet dikitu dicoel sangu-sangu akel anu dina dulang teh geuningan da baheula mah dina dulang teh sangu akel dina seeng teh eta dicoelkeun si daun sampe kana sambal beureumeun tah urang teh ai ceuk makolot teh naon meureun katarimaan maneh ngeunah sia cenah meuni beureumeun tah kitu nya sambal nu ngeunah mah sia sok sing seubeuh dahar padahal mah urang mah lain masalah ngeunahna keur ngarasakeun nah ieu tarasi teh bet haseum nih teh bet haseum mah ieu tarasi menang teh mana nya menang meuleum tina hawu nah kitu cenah saya sok rasaan ku emak sia mah cenah aya-aya wae diasahan eta ku si emak teh si sambal teh alah geuningan haseumnya cenah panasaran ku urang teh diteang eta dina hawu teh aya ucing depa euy jiga nama geus ngahurungkeun hawu kitu nya panemeureunnan haneut jadi si ucing teh sok depa meureun pahili euy jeung tai ucing si tarasi teh nah ada ku urang teh di korehan teh tarasi mah geuning aya keneh sing horeng anu direndos kitu teh lain tarasi asli tai ucing pengen haseum aing meuni keun mending ngeuna peureumeun ta cenah aing dahar sambal nu nikmat mah cenah padahal mah tai ucing bedul aduh aing diutahkeun da geus ka jero tapi alhamdulillah panjang umur nepi ka ayeuna sehat eta tah baheula tah jeung deui balik sekolah agama teh siap-siap indit ngaji baheula saparat jalan teh leumpang bari ngapalkeun anu engke bakal di ieu ku guru baheula mah diapalkeun nepi ka ditajong ing poho deui eta teh nanyakeun dibuka deui ngapalkeun tuluy alhamdulillah sanajan kudamar baheula kudamar da barisa kudamar bari cemporna teh gede teh geuning nepi ka harideung eta irung teh udah ku haseup eta teh urangnya da bala cek guru teh ingat isukan cenah wayahna nya udunan cenah 10 perak ewang kanggo minyak tanah cenah ku asna eta balik sekolah balik ngaji teh pikun kok mak buka panto cenah dibuka udah poe kata baheula mah buka panto nih asa dibaturan teh kojoh teh geus dibuka panto teh tah nepikeun ka kitu baheula mah terus eta lamun libur teh ninggang poe minggu nya dari baheula mah cek mak mah baheula cenah isukan marus cenah ahadnya cenah libur cenah sakola teh pangadesolkeun atawa ngahelerkeun daek we teh dipanggul mangkaning jauh eta teh leumpang teh kana 2 kilo jauh daek we manggul teh bari nyaeta di buruhan ogen saaya-aya buruhan oge gedang asak teh anu dikeureutan dina laurihid pinu ku rambetuk gantian yang rambetuk tah pas dicokot teh coba pesona teh rada hideung geuning nya ongko hideung tapi kotor bener gitu alah eta gedang nikmat ya Allah tiis amis tiis eta balik ngahelar teh ngadesol bari buuk loba hukutan ogen hek we teh baheula mah jeung lamun kaluar ti imah teh beda mun poe minggu ya kaluar ti imah budak baheula jeung budak ayeuna kieu geura ari budak baheula mah budak baheula nya lamun kaluar ti imah teh kieu ya budak baheula bukakeun panto barala pasti sasapu
oh disapu gitu tah dibersihan aya tai kotok dina teras dipiceun aya dina kotoran di naon pasti dibersihan yo popoyan dipoekeun dicabakan anu garingna dicokot tuh budak baheula mah kitu kaluar ti imah teh jadi serba dimanfaatkeun euy tapi lamun budak ayeuna kadang-kadang kieu aya suka aing seuri bener kaluar ti imah caten latre kaluar ti imah budak kayak gitu keluar di imah teh gituan naon eta teh ngaranna teh naon cek budak ayeuna mah teh tai kotok lain tai kotok mah naon teh anu sok kikituan takokak lah pokoknya mah gitulah sama urusan budak anu ayeuna weh gitunya tapi sakapeung urang hayang seri sakapeung ya lucu gitu lah gitu tah beda nah gitu tah budak ayeuna jeung budak lama gitu mungkin tinu zaman tino segala barareda ya mungkin ayeuna mah zaman kieu baheula mah kieu zaman modern ayeuna kieu baheula mah zaman kuno tapi kitu gitu tah barareda aya namanya sok lah masing-masing we eta mah tah kitu bedana teh ku zaman meureunnan tapi teh naon lah kan penting mah yang bermanfaat nya sok sing sararukses pokona mah didoakeun pi omat ya singnya aka kolot komo nu baruga keneh kolot mah kudu disanjung kudu dipuji kudu dipuja teh duh kolot teh moal aya urang kieu lamun kolot mah sok nanon ogen kolot nomor hiji mah aya pangampura teh Allah singnya ka adin ulah teh keneh nu kitu kieu da baheula mah tuh ya urang ulin ka mana-mana ngagaganong adi belaan sekolah keberangan ngasuh heula adi da indung keur nyeuseul hari teh kemana-mana da aya mah jarang atuh ayeuna ek parawan ek bujangan mamawa adina kalakan nuturkeun dicarekan manek naon ngeundi itu mimi ieu teh si dedeh ngilu mun ditu balik udah aya baheula mah terus ke mana ek ulin mah teh bawa budak mana ka dieu deh da bieu mah suka teh sare ka dieu bager digandong dipungu baheula mah jadi mah panggung ulin teh nguyak we nangan undur-undur nepikeun ka bareuh eta si etana teh heueuh ku tongo meureun da baheula mah tuh eta tongo matak binatang panggede-gede na kanyut tongo na macan kapangi kanyut mah geus ngaburahol ka tempo eta binatang nu panggede-gede na teh baheula mah usum tongo da ulin ge di imah panggung diharandap tapi aranteng we aduh ampun memoa mah daek eta mah teh ngasuh adina nepikeun ka kumaha ge malahan mah era mung lah meme lah era lah naon itu kana teh babaturan mung lah udah kalau itu balik lah cun ngopi belum jeung nu gede baheula mah nyaaheun ka adina teh bangku belaan jatah manehna ge jajan gen ye ngelehan baheula mah mun ceurik teh maser loteknya maser lotek aya baheula mah sok disuhun tukang lotek zaman baheula sopan sampo daun sampo genjer eceng toge nu kitu di banjur make daun kuciat dibungkus di kitu ditekor ta bumbuna teh ku galendo na geus meunang ngabumbuan teh aduh eta mah ngalimet dihuapan boga adi teh nepikeun ka kadang-kadang lanceukna mangan ukur nempokeun da boga duit sakit kituna lah nyaan tak singnya ka kolot jadi mana anu kira-kira baik mana anu kira-kira mata kieu insya Allah lamun bager ka kolot bager ka diri sorangan bager ka dulur insya Allah salamet lah ulah sampaikan ka kitu kieu deh umat ya mah akang baheula kungsi pernah dicarekan ku kolot sekali malaweung budak teh nya curik ku akta curik terus itu adi mana curik sia curik tembok kapipir adi tinggal teh adi keur nyepengan pager geura ya babujurna teh dipacokan hayam kulantaran can diombehan hayam teh ngarti ka budak mah wani macokan tah bujurna dipacokan hayam riung ka dieu beriak ka dieu dipacokan da can ombeh karunya ting tah inget baheula dipikeun ka nyepengan pager ngelel tah budak teh curik
Duh, zaman baheula nama zaman pempes, make pempes segala rupa oge nama 24 jam make pempes baheula mah nyaan. Berit bulan puasa baheula cukup nancik dur teh magrib paling mewah teh buka puasa teh ngada rujak dawegan bari eueuh esna teh rujak dawegan geus kitu teh sok dalahar geus dalahar dalaharnya salat isya tarawehan geus tarawehan teh sarare deui kitu deui saur deui buka naon saur teh saur deui dalahar deui beda aya mah mun segala diaya-ayakeun sirupna kolokna itu yeuna kata ya baheula mah baheula akang teu pira atuh buka puasa ngan ukur rujak dawegan sagelas gede dahar meureunana jeung sambal jeung asin 2 piring terus aya anu mere meureunana teh bubur kacang teh naon teh samangkok da wareg teh wareg meuni heueuh nikmatna teh aya nama segala di aya-aya itu ya bener emang zaman keur kieu balem engko wari tapi lo kawaas da ai baheula mah tuh mobilan we tradisional pangieunkeun mobilan cenah nyieun ku cangkang jeruk geuningan digusur gitu tah mumundingan teu pira tina kolokop ieu popongkol kalapa digusur gitu mumundingan teh anteng baheula mah main bola dijadikan olahraga kabeh main bola ucing-ucingan babancakan gatrik terus model loncat tinggi itu iya dijadikan olahraga matak sararehat ari ayeuna mah kadang-kadang jelema teh ngariung loba barudak teh sendal araya naon ajar rempling barudak teh kamarana ieu di imah sendal teh mending ngabar tapi jempling bawa sarare di tempat teh karya masing-masing baru mah ngobrol gitu kieu nya tuh pokoknya mah kawaas budak baheula mah jigana pantaran akang gitunya moal beda lah lempang teh atawa ulin teh dimanfaatkeun malah suluh malah suluh bari naon cik wah aya sayang manuk diala sayang manuk teh jadi nyeun kanang teh dina ieu dina batang tangkal salak gitu tah make nyere gitu halus teh eta si manuk puyuh teh di parabahan ku ieu ngabeuweung ieu non beunyer gitu tapi eta teh aduh ni resep mun anu ngabudahkeun nyair ngilu eta teh zaman baheula mah sakola agama teh teu boleh da masakan urek da balik teh ngurek we gitu tah menang 2 bulu teh menang 3 dimanfaatkeun baheula kadang-kadang teu buru-buru ka imah da pasti meureun canyangunya aya lang-layangan di udag wah lang-layangan teh nepikeun ka ti bobot resep teh wah jika deket lang-layangan nah versi udag teh jauh betul teh rasan teh urang we sorangan udag lang-layangan aya geus dokot wah riap ti dia balik deui urang teh ngurus manuk teh ya baheula mah lain manuk anu istimewa lain baheula mah manuk piit manuk peking paling nu istimewa na manuk cangkurileung ayeuna ti zaman baheula nepi ka ayeuna manuk mah can pernah parem tapi aya manuk mewah ngan ku akang dilenyapan pangkuat-kuatna manuk ngingu manuk teu parem-parem ti zaman baheula nepi ka ayeuna manuk puter asli manuk puter ti zaman baheula nepi ka ayeuna manuk puter mah moal parem-parem sababna baheula akang boga manuk puter nepi ka ayeuna ge aya keneh kalau mun kangen-kangen urang keur ngawaskeun keuletik dicokot manuk puter teh dan lomba diputer we gitu tah kena lepaskeun cek eta manuk puter awet mah nepi ka ayeuna ge teh di paraban teu paeh teh mah asal naik diputer eta manuk puter deuh ge sokona mah nepi ka ayeuna teu kop diomongkeun manuk piit lalompatan hampura lain ngomongkeun goreng ieu mah tuh ngawaskeun teh aduh mok dawegan rumah sakang resep mok dawegan mok jamu batur hampura we komo baheula mah nya eta tas salat subuh kadang-kadang hate teh bener keur salat subuh teh wah da keur usum supa angin ngagelebug gitu supa yang buru-buru salat begitu assalamualaikum da keur budak hampura we mah nu penting urang ngalakeun salat we ngalaksanakeun salat nu penting mah eta ge salat subuh teh wah paheul heula
kebon awin ke kebon itu nu ka dieu neangan supa da kerusum supa tapi anak-anak teh ku poe kitu ge da katingali we eta supa teh munang loba nu munang 4 nu munang 5 nu munang 6 wah komo supa rampak komo akang maharita manggi buah limus mun di sini teh buah limus da baheula mah nya zaman akang keur budak eta buah limus teh buah kaweni buah limus mun di sini teh manggi alah sasalah lain satengahna di gorogotan da teh nyeri beuteung deui euy isuk-isuk ngadahar buah urut lalai korowok da teh nyeri beuteung euy wah cek urang teh ieu cangkangna rada baseuh euy maklum subuh kitunya digana mah ku ibun meureunnan digorogotan nepikeun ka beak euy digorogotan nah pas beurangna kadinya di tempat alah geuning buah limus teh deket teh muning tapi baelah ngeunah eta ogen kona mah aduh teu karasa waktu teh maklum ya tiga nemani cakalodo ya da anginna mending ngagelebuk kieu ya gede angin maklum di sawah atuh resep ya tiis ngareuna teu karasa waktu teh geus sore pemirsa insya Allah urang dilajengkeun deui sanes waktos ayeuna waktosna kabujeng sonten tuh beki sonten mah geuningan angin teh beki ageung nya kek urang sambung deui acara anu salajengna dina episode anu akan datang hampura Kang Erus bila aya ucapan anu lepat anu matak nyinggung hampuranya aduh maklum jalmi lah terluput tina kesalahan jeung kehilafan gitunya alasan teh mau bela diri hampura ya mugia anu parantos nonton simkuring sing aya dina kasehatan seueur rezekina nya sing aya dina kalancaran urusanana pokona mah tong hilap disubrek tah tak loncengna geus palinter namanya atur nuhun wilujeng kantun heula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.